Gimana? Di paling itu. Oh, ini kan dia. Ini masuk. Ayo. Kia, Mang Ojak. Ayo dari itu. Jadi mah. Ini yang paling satu. Lain nguseup. Oh, siap. Nguseup. Jadi Lohor apa nih lohor? kita naon selama teh. Barak deh, kudu musik barak. Kurang nguseup. Dengar kan? Kurang nguseup. Mana ku eta ku urang. Pana teh. Mungkin teh biasa sok lauk sok baradag. Urang lah. Ku cacing laukna leutik. Ayo. Nah, itu. Mumpung rek lembang kana motor kayak itu nak. Kan motor heula, kayak itu motor titipkeun di batuan. Apa tuh motor naon? Motor ojek motor abi. Motor lagi nyawa. Motor mas, udah sok per yang di bengkel. Heeh, maksudnya dari sombong lah, gitu langsung dari sombong. Pakai motor abi. Tuh, duaan. Tapi teh kaci di luar. Maksudnya, Ya, bisa mau banget salah. Enak kan apa tuh motor abi? lumayan. Apa tuh motor abi? Ada beureuh nu ayeuna. Sebenarnya di mana? Di mana itu motor anyar? Tah, motor anyar. Oh iya. Di mana itu motor anyar? Dihareup. Aduh, kamar ini, kayak tetangga. Bulan dia. Nuna motor, dihareup eta mah ada kunci gemuk. Leungit Benar. heeh. Aslinya. Aslinya di mana? Ya. Kak. Aduh, buka kayaan. Ya Allah. Oh, enak. Mau aja. Mau aja. Motorku. Loh ini motorku makanya can lunas. Karek 2 kali setoran. Aku maha tuh. Ya Allah. Ay, can lunas makanya motor. Ayo kali kering 2 bulan cicilan. Dengarkan saya. Nges, motor mah bisa di tangan. Ayo cepet, tante bau nyikat ini. Dengarkan, bakal ayah, bakal apa? Abi gaduh kenalan. Abi gaduh kenalan. Kayak ayah dukun. Asal siap, ayatin persyaratan. Hayu urang teh ayeuna. Ayo nges. Ayo. Bisa. Kambah Sueb, ayo kita nyadanya nom. Oh, tos nggak ibu aja. Itu tengah inbox, tengah kuma biasa bisa inbox lewat Facebook. Alah bete ya teh aya rencana ical motor yang dipangrawangkeun gitu. Oh, kalau ada sakedapnya, soalnya ayah nama teh kayaknya sagawaya. Udah laporan dulu, kalau sakedapnya Banget. semenit. Wah, ayah tamu. Di warang kalbat. Oke. Itu yakin bakal manjur mah. Ini bakal manjur mah itu ya bakal ayah dia mau motor nggak? Mbah. Nah, kieu mbah, abi ka dieu teh aya maksud hoyong dipanginggalkeun ieu rencangan. Amang katen abi itu mbah. Amang katen abi pas hilap panginten kuncina di luarnya. Di luar ngegantung tadi teh. Catak gitu mbah. Di luar ngegantung, ari teh pas ditinggal teu aya gitu hoyong dipanginggalkeun. Ka mana eta motor gitu mbah. Abah terus terang. Ya. Kedua. Ya. Nah, abi ngiringan mbah. Kondisi iya auratif. Abah badai jadi duta sampo.
aku jadi bentar sapu lain. Tidak gitu. Ngeroy, serius ya Abah ya? Kumaha sih teh? Ada yang terikan. Ciri fisiknya motorna mana beureum lain. Ya apa? Ya apa? Nya dah buat apa lu? Orang sakti. Platnya warna bodas kali. Mohon. Kita hoyong Coba lah. iya bah hoyong kapenak gitu ya kapenak deui kinten-kinten kedah kumaha. Kiris Abah lah. Bahasa kerisna ini saya masa di mana? Apa ya? Si Jabrik. Untuk siap kamu mahar. Nah, baik, aman kan? Enggak. Bisa kenal orang langkungna kieuan eta orang segera pada. Orang dicikeun. Wih, boga laptop. Ya, Cek. Siapkan es krim 7 warna. Es krim. Es krim. Es krim. Sen. Nasi padang 2 bungkus. Nasi padang. Nasi Jeung padang. rendang, jeung naon jeung rendang. Rendang hiji, di hiji juga Akin. ayam bakar. Set. Terakhir rokok 2 bungkus. Biru coklat. Jauh super hiji. Kela tuh. Yuk, ajang kemarin 7 rupa. Kumaha sanggup? Insyaallah sanggup. Sanggup? Sanggup paling Antosan sami kawan deui. Motor dijajak ka dieu. Sedia sarang Ka ieu. Sarang artosna kurang lebih 5 jutaan. Mbah, siap Mbah. Sangam ieu? Sanggup Mbah. Sangam? Sangam. Hanya kembali 5 juta. Setiap saat tilu dinten we. Teu tiasa sami kawan. Dah saminggon wae. Mau tiap satu dinten. Nggak tiasa. Mohon kitu penginten Mbah, teu penginten. Kieu penginten abdi sering ngondei ka dieu penginten mah bakal aya penginten motornya. Siap. Beli abi ngajajabkeun rancangan abdi mahar natenya. Siap. Abah itu pangguan dia canak hiji. Cici. Siapa nanya? Mbah, iya, Mbah. Ini Mbah. Sok, mak. Di atasnya sami dia. Kenalan jika nuju aja jing mah. Jadi awak pindah ke senam. Dia teh bangsa teh pada samingon di ayeuna tuh samingon. Ya sok kalabat kalabat. Ya kalabat. Mbah, Kumaha? nah baju nangor kene. Aku dengar loh. Aku dengar. Siap. Wah. Sok. Kieu. Ayeuna kan tos ieu persyaratan tos nana, ku abdi persyaratan tos disimpen di ditu gitu. Disimpen. Kinten-kinten kumaha Mbah abdi teh ieu perkawis motor teh enak tos sawe sabingon. Antos ku abdi tampi kamari es krim 7 rupa, nasi padang 2 bungkus, cuma tengah sambal. Oh iya Mbah. Tukang dagang na poeun sambalna nya. Terus rokona teh leungit sabatan. Ikan mau dicoceng. Duit mahal kudu 5 juta, eueuh 80. Mata abah teh ada ketemu teu kenteuna naon. Motor ku abah terus disiapkeun di payun. Ya. Sesuai dengan ciri fisiknya. Sing sabar. Jadi terus kapan nak? Terus ku abah. Aya. Itu abdi udah milih ka mana aya teh Mbah motor. Motor ku abah terus siapkeun di payun. Nya ge lurus belok ka kiri. Aya jembatan agak jalan ka dinya. Kawangan. Kawangan. Atuh pae mah. Atuh pae mah. Garing, cek. Motor nggak siap di payunnya. Tapi itu ayat catatan paling penting. Ini cumponan ya. Ieu mah lain kayak abah. Ya kayak ieu. Kasur. Oh. Sugatnya aya. Aya.
Nyata cenah yang tambuhan. Alim atuh bah kitu mama. Abi sok pingsan Baik, mah. Mas. Kesehatan yuk. Turut. Deket kudu motor saya mah. Mohon. Kudu motor rumput. Doang kudu Gitu kudu. Pas tuh bah. Cacing. Kieu, bah. Teu aya persyaratan anu ieu teu bah aya persyaratan permohonan teu. Abi kudu ngelek kamar kelek abah. Mohon. Aya abah tuh si Bakcan. Persyaratan terakhir siap. Ya. Siapa tak? Pijakan tak? Siap, udah siap. Demi motor. Ari raka abi bakal kenging kelek. Siap tak? Aduh. Siap. Siap bah, sok lah. Abi tanggung jawab. Tadi. Sok lah di sini. Tadi yuk. Tadi. Jadi demi motor. Kumaha atau enak teh bah? Ya kali tua ya. Sok. Kena. Kena cacing ke mana? Kena ke payun. Nuhun. Ayo kan. Ya, terus ku abah disiapkan segala kena. Ya. Abah mau bisa lebih di dia. Baik ke pria pemikir gunung sancang. Tong kaget pamika di dia abah terus saya. Ya, sok. Nya tuh, ini mah langsung we nya tadi tuh nya. Dul gendal gendul nyampe harbat gede lupa tuh. Cut. Nah, jadi apa? Apa sakti cuman Bener-bener sakti berarti ya? benar-benar sakti motor teh. Ayo, kita pakai gauhannya. Sieun. Dia lain motor teh. Dia lain motor teh. Ah, motorna jadi kieu jadi leutik. Kumaha ada motor anu berapa? Tahun 2024. Oh iya 2011 Imam Bit, ayo itu motor naon? Vario. Duh, si Abah nipu. Motor ieu lain motor ieu. Si Abah nipu geus mere persyaratan 5 juta jeung es krim Konelo. Cair. Bodoh, orang teh bodoh pisan itu bodoh. Aing 5 juta. Ah, mamahnya tuh 5 juta beli Vario. Tolol bisa di mata. Cair. 5 juta. Nangin.